Bisma merupakan putri Prabu Santanu sareng Dewa Gangga. Nami aslina Dewa Brata, putra mahkota kerajaan Hastinapura. Dina hiji poe Dewa Brata bakal diangkat jadi Raja Hastina ngagantikeun Ramana, Prabu Santanu. Tapi teu disangka-sangka Dewi Satyawati datang mawa anak tuluy nyarita ka Prabu Santanu. Prabu, naha anjeun emmut saha anu ngabantosan anjeun nalika anjeun tatu di luwung. Abdi anu ngabantosan anjeun terasa anak anu abdi bawa nyaeta putra anjeun. Terus hoyong naon anjeun ayeuna? Prabu, jadikeun anak ieu Raja Astina. Dewa Brata eling yen Ramana teu bisa mungkir janji. Kalawan ulas asih Dewa Brata masrahkeun tahta Hastinapura ka adi terena. Abdi pancen ikhlas Dewa Barata anu mere tahta Astina. Oke kumaha turunana, naha anak-anak bakalan janten raja. Kusabab cintana Dewa Brata ka kerajaan jeung Ramana, Dewa Brata sumpah moal kawin nepi ka maotna. Demi rakyat sareng kerajaan, abdi sumpah moal nikah dugi ka maot. Sumpah ieu katelah sumpah Brahmacaya, sakuliah jagat geger disabrak harita Dewa Brata dipikawana ku ngaran Bisma anu hartina ngagejelengkeun tisabrak eta oge. Bisma napi aji sawacando marono hiji aji di mana anjeunna tiasa maot ngan ku kahayangna sorangan. Dina hiji waktu Bisma milu pasangiri di kerajaan kasih pikeun menangkeun tilu putri. Tilu putri eta nyaeta Dewi Amba, Dewi Ambika jeung Dewi Ambalika. Dina alun-alun kerajaan kasih, putra mahkota kerajaan sejen tos ngumpul. Bisma ngelehkeun sakabeh putra mahkota kaasup Prabu Salwa nu kungsi asmara sareng Dewa Amba. Saanggeus ngelehkeun sakabeh putra mahkota, Bisma mawa eta tilu putri ka Hastinapura. Hayu angkat sareng abdi ka kerajaan Hastinapura. Kusabab abdi tos menangkeun pasanggiri. Sumuhun Gusti, abdi tiluan bade ngiring ka karajaan Hastinapura. Satepina ti Hastinapura, Bisma nyerahkeun tilu putri ka Vicitavira. Sanajan kitu, Dewi Amba ngaku yen geus ngalungkeun kembang ka Prabu Salwa, tanda geus milih anjeunna jadi salakina. Punten Gusti, abdi bade nyuhunkeun pangakuan yen samemeh kasaingan abdi tos ngahijikeun manah kasatria anu namina Prabu Salwa. Abdi ngartos kanggo eta mangga balik deui ka Prabu Salwa. Bisma ngirim utusan pikeun nyandak Dewi Amba ka Prabu Salwa. Dina kerajaan Saubala, Dewi Amba nyang harepan Prabu Salwa. Abdi geus ditangtukeun pikeun bakti diri, fisik jeung mental ka Gusti abdi. Bisma nampi panolakan abdi sareng ngatunkeun abdi ka Gusti abdi. Jantenkeun abdi permaisuri numutkeun ajaran kitab suci. Amba Bisma geus naklukkeun abdi di hareupeun sakabeh putra mahkota. Ku kituna abdi teu tiasa nampi anjeun janten permaisuri abdi. Balik deui wae ka Bisma, laksanakeun sakumaha parentahna. Dewi Amba balik deui ka Hastinapura serta minta Bisma pikeun dijadikan permaisuri. Tapi Bisma teu bisa menggadkeun sumpahna moal kawin saumur hirup. Amba hapunten kana segala rupina, abdi teu tiasa nikah sareng anjeun sabab abdi parantos sumpah janten Brahmacaya saumur hirup abdi. Kunaon Gusti milu sayembara lamun teu hayang jeung abdi? Upami anjeun nyarios ka abdi, yen anjeun parantos milih salaki anjeun, eta moal kajadian. Ayeuna abdi kabeungkeut ku sumpah, abdi henteu tiasa sareng anjeun.
Dewi Amba keke ngabujuk Bisma. Bisma tuluy ngaluarkeun Brajapasta ngan saukur nyingsieunan Dewi Amba. Tapi Dewi Amba katusuk ku Brajapasta serta pupus. Samemeh eta Dewi Amba sumpah yen manehna bakal reinkarnasi serta manehna sorangan anu bakal maehan Bisma. Amba, abdi moal woleh ngagunakeun keris ieu upami anjeun maksa abdi. Gancang paehan abdi langkung resep maot bag jadina panangan anjeun. Tibatan kedah nahan era muli deui ka karajaan Kasi atanapi Hastinapura. Amba, hapunten abdi Amba. Bisma, abdi sumpah bakal lahir janten putra Prabu Drupada. Abdi bakal ngiringan perang Pandawa sareng Kuwara. Abdi nyalira bakal maehan sareng ngajemput maut anjeun engke. Amba, kuring siap ngadagoan anjeun, kuring siap maot pikeun dijemput ku anjeun. Amba. Ceri kasedihan Bisma mumpeskeun taman Hastinapura anu rehe tur sedih kasakut halimun hujan gerimis turun ti langit. Hate Bisma beuki nalangsa, nyawa jalma nu dipikanyana geus maot ku leungeunna sorangan. Tapi manehna teh kasatria nu kudu satia kana sumpahna. Saparantos pupus, Dewi Amba reinkarnasi dina raga Srikandi. Dina mangsa perang Bratayuda, ningali sukma Dewi Amba dina raga Srikandi. Harita Bisma eling yen geus waktuna Amba datang rek ngajemput. Kacida bungana Bisma nalika pana Pasopati Arjuna diluncurkeun ku Srikandi serta nempel dina dada.